Ada mau utar geus sabaran minggu eta di rumah sakit. Berapa minggunya Geus lila da bi. Ayolah kana 2 mingguan lah. Ngutar teh. Gering naon deh. Ripuh bi geuringna anjir usus buntu mang utar teh. Tuh karunya jangan sajan kudu motor baliknya. Naon? Kan buntu cenah. Usus bi anu buntu usus. Lain gang. Marah anjir bi aing ya. Jalan keluar nama usus buntu mah dibedah. Lain muter balik. Tukar ka Mang Rusdi ngabedahkeun mah. Mang Utan tawar. Mang Rusdi mah ngabedahkeun balong. Please atuh bi anjir bi aing ya ampun teuing. Bedah dioperasi ya beteungna dioperasi, dibedah. Parah anjir ya rempagna bi aing ya. Ampun teuing. Ngadawogan Jung. Ngadawogan? Oh, jigana seger ya bibi keur puasa soalna. Oh, bibi keur puasa? Heeh. Oke, pangalakeun ku urang. Gampang lah. Munahnya di esan seger jiana teh nya. Oh, geus pesen lah bibi. Es nama. Pesan deh. Mau dina online geuning kana Jaheda. Jaheda. Laja bi. Jaheda cenah ieu. Pesan es dina online? Nya. Boa ebah. Atuh meureun nepi ka dia cair bi. Cair geus we aja tinggal ngocorkeun anjir tina galon. Parah anjir ieu bibi aing. Cik request geura bibi. Kues naon? Eta lagu Dewa anu judulna Engan geuning. Gaya nama euy teh. Dewa bi aing requestna. Tapi lagu Engang mah asana eueuh bi. Judulna Engang mah lagu Dewa eueuh. Aya. Nu kumaha mimitina? Anu aku ingin gitu. Oh, eta. Sok gas, bisa eta mah tuh, tapi da judulna selain Engang euy. Sok lah. Tu wa ga pat. Aku ingin terbang tinggi seperti Engang. Elang bi ti mana Engang na eta? Engang kebugenan. Astagfirullahaladzim. Teu ngeunaheun bi diengangkeun mah bi elang. Tuh tanyakeun tuh kanu lalajo sok Engang. Elangnya Engang. heueuh lah. Ngobi bi merek doang teh bi aing ieu. Hah bisa wae ieu anjir. Kulung takokak ya. Gasok deui. Tu wa ga pat. Aku ingin terbang tinggi seperti Engang, melewati siang malam, menembus awan. Di tanganku kau peluk. Itu salah. Aing kesal nabi poe ieu anjir ka pewajikan. Sapedah naon di Berantepan hayang dahar tadi imah teh jeung samal. Terus? Eueuh cengek meureunnan. Eta mah aing dipanggieunkeun samal sireum hideung geura. Ladahan teu pahang heueuh. Nya da meureun aing teh peusing meureun nya. Sabeuki rempag aing majikan teh. Padahal cengek mah karek ka imah bibi tuh. Mau kayak cabe ngarah tilu mah. Diguntingan eta mah leuwih lada geura. Boa ebah. Anjir meureun jadi samal koyonya. Heeh. Natongong panas teh bi. Anjing parah ieu bibi aing. Kieu tah jiga nama anjir turunan anjir. Majikan aing mah turunan ti bibi aing kieu nama. Mira rempag anjir keluarga ieu. Ampun Gusti. Alhamdulillahnya bisa patepang anjir jauh-jauh oleh ti Subang nepi ngahakan karaoke rek nanya rek sharing gitu tadi teh jauh-jauh teh Ti Sabang sampai Merauke we. oh gantian kayak rek nanya Nanya naon?
Orang teh ada hayang ka dieu teh tuh jauh-jauh teh sharing nanya gitunya. Anu pasti nama silaturahmi urang Tah nya. eta. Gitu. Nanya naon? Orang teh rek nanya. Nah, urang mah ti mimiti urang nganyuhun ieu hulu. Ti mimiti Terus rek nanya ari lele nu mana bikang jeung jaluna da sarua kumisan. anjing. Ya, dedenya teh ti Subang. Ka dieu ka Ciamis. Rek ngadon nanyakeun nu kieu patut. Gering. Emang gitu tiba heula ge can cager. Ule mah. Pan men kamari ieu ge Mang Emen. Tong dibawa can cager mah. Pan tadina mah yang milu yang silaturahmi ka dieu. Tapi pan anjir dalam keadaan sehat walafiat atuh. Semaruk urang teh sehat. Geus lah. Naon? Dieur mikiran ule mah. Emek nanya. Naon sok Mang Emen. Nu benar ya pertanyaan. Benar atuh Mang CS. Ucing disaprak gubrag ke alam dunia. Tina beteng indungna nabet kumisan. Da kudu ditaranyakeun sia teh pertanyaan nu kararitu patut mah anjir. Rek naon jauh-jauh. Aing mah bisa wae anjir. Kumis toke. Emang di Ciamis toke kumisan gitu. Atuh lah. Toke. Anjing. Toke. Anjing mau balik game nyogot. Balik. Make kacamata anjing. Toke. Urang segenah yang pindah ke kota di kota mah sigana betah obadahareun tempat ulin deket brad. Anjir. Sia masuk tibalik anjir. Yeuh, orang kota oge harayang nama dilalemur ai maneh. Ripuh hirup di kota anjir komo bari jeung teu boga duit. Geunah soteh lamun loba duit hirup di kota mah gejo. Nah naon sagala meuli di kota mah ai maneh. Kumaneh karasa teu ayeuna urang. Salila ieu cicing di lemur. Hayangna naon meuni gampang. Usum kadu atau tinggal mulung urang bepan di bibireun imah bi ebah. Benar teu? Nya. Eueuh dengan sangu tinggal turun ka walungan. Ngalalauk loba. Di urang mah di kota anjir. Walungan oge geus hideung caina. Ai maneh batan hideung tina beungeut aneh anjir walungan di kota mah asli. Sok ayeuna pikir kumaneh. Kaleuweung urang mah tinggal mipit daun naon teh Pak anu melengkung teh pakis Oseng. Ucan kangkung dioseng dikerecek daun sampe kerecek bancet di urang mah anjir geus sagalangeun ayeuna maneh hayang pinahnya ke kota sia mah sok dibulak balik di kota mah mau bisa tatanin merenya euy. nya heueuh atuh di dieu mah sagala urang tinggal ngalah. Ek naon deui sok. Bener teu? Bang babungbu meureunnan bawang. Pipireun imah ge maneh geuningan loba eta. Bawang nu kararitu eueuh nu teu kudu dibeli di dieu mah paling ge udud meureunnan meuli mah. Tapi urang teh aya hiji deui teh can kaulik teh euy. Naon? Melak masako penyedap rasa. Da anger eta mah kudu meuli. Urang beak sabaraha bungkus brad jang binih da teu sirungan hiji-hiji acan. Kumahanya euy. Ngebelawing deui wae anjir si kehead. Please atuh jual. Pan ieu teh keur ngomong serius meureun. Maneh anjir. Yeuh cek aing mah daripada maneh eta sirah dipake mikiran melak masako. Cek aing mah mending sirahna dipelakeun heula. Anu kieu teh disebutna sirah jiga kieu teh gagal tumbuh apa eta teh. Pelakeun tahnya dipelakeun diceboran unggal poe terus make pupuk kanang pupuk tai eme tai muning tai sapi popokeun kayaknya anjir ameh tumbuh otak maneh Bakal sirungan gitu. sirungan anjir lah bulu irung manyangan paling parah anjir si ieu